Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi ari ieu bab martelakeun i'rab artosna baris. Al i'rabu ari ngaran i'rab wa eta ari itu i'rab tagyiru awahiril kalimi eta barobahna pirang-pirang tungtung kalimah eusina kalimah isim atawa kalimah fiil diikhtilafil awamili karana beda-bedana pirang-pirang amil ada khilati anu asup itu awamil alaiha kana itu kalimah isim atawa fiil labdon barobah dina lapadna au takdiron atawa barobah dina kira-kirana wa aqsamuhu sareng ari babagian i'rab arbaatun eta aya opat. Robun tegesna kahiji i'rab ropa wa nasbun jeung kadua i'rab nasab wa khofdun jeung katilu i'rab khofad wa jazmun jeung kaopat aya i'rab jazm. Palil asma'i mangka eta tetep pikeun kalimah isim mindalika tina itu anu opat arba arrobu ari i'rab ropa wa nasbu jeung kadua i'rab nasab wal khofdu jeung katilu i'rab khofad wala jazma jeung teu aya i'rab jazm eta tetep maujud biha dina ieu asma. Walil af'ali jeung eta tetep pikeun kalimah fiil mindalika tina itu anu opat arrobu ari i'rab ropa wa nasbu jeung kadua i'rab nasab wa jazmu jeung katilu i'rab jazm wala khofdu jeung teu aya khofad eta tetep maujud biha dina ieu af'al. Babu ma'rifati alamatil i'rabi ari eta bab martelakeun pirang-pirang cirina i'rab. Li'rab eta tetep pikeun i'rab ropa arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri. Ad-dhammatu tegesna kahiji harkat dhammah wal wawu kadua huruf waw wal alifu jeung katilu huruf alif wa nunu jeung kaopat huruf nun fa amma dhammatu mangka anapun ari harkat dhammah patakunu ta eta kabuktian itu harkat dhammah alamatan eta ngajadi ciri li rob'i pikeun i'rab ropa fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Fil ismi mufradi tegasna kahiji dina isim mufrad wa jam'i taksiri jeung kadua dina jama taksir wa jam'i muannatsi salimi jeung katilu dina jama muannats salim wa fi'lil mudhari'i jeung kaopat dina fi'il mudhari alladzi anu lam yattasil henteu geus antel bi akhiri kana akhirna itu mudhari naon sayun alif dhamir tasniyah wa dhamir jama' ya mufradah muannasah mukhatabah. Wa amal alif wa ma waw janapun ari huruf waw patakunu ta eta kabuktian itu huruf waw alamat dan eta ngajadi ciri li rob'i pikeun i'rab ropa bil maudhi'aini dina dua tempat fi jam'i mudzakkar salimi tegasna kahiji dina jama mudzakkar salim wa fil asmi khamsati jeung kadua dina isim lima. Wahyari ya isim lima teh abuka eta lapad abuka artosna bapa anjeun wa akhuka jeung kadua lapad akhuka artosna dulur anjeun wa hamuka jeung katalapad hamuka artosna paman anjeun wa puka jeung kaopat puka cangkem anjeun wa dumalin jeung lapad dumalin hartosna ngabogaan harta. Wa amal alifu jeung anapun ari huruf alif patakunu ta eta kabuktian itu huruf alif alamatan eta ngajadi ciri li rob'i pikeun i'rab ropa fi tasniyatil asma'i dina isim tasniyah khosotan bari natang tubu.
Wa amanunu jeung anapun ari huruf nun patakunu ta eta kabuktian tu huruf nun alamat tanda tanga jadi ciri lirob pikeun irob rupa fil fi'il mudhari dina fi'il mudhari. Idata sholat di mana-mana antal bihi kana itu fi'il mudhari naon dhamiru tasniah ti alif dhamir tasniah. Aw dhamiru jami atawa wau dhamir jama aw dhamiru muannatsatil mukhatabati atawa ya dhamir muannats mukhatabah. Walinasbi sareng eta tetep pikeun irob nasab khamsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri al-fatatu tegasna kajar kat patah. Wal alifu jeung kadua huruf alif wa kasratu jeung katilu harkat kasro wal hadfu nuni jeung kaopat kalima ngabuang nun. Jeung kalima ngabuang nun. Pama patatu mangkana pun ari harkat patah kunuta eta kabuktian itu harkat patah alamatna eta jadi ciri linasbi pikeun irob nasab bisalasati mawadi dina tilu pirang-pirang tempat fil ismi mufrad tegasna ka dina isim mufrad wa jami taksiri jeung kadua dina jama taksir wa fil mudhari jeung kaduna fil mudhari idada hola di mana-mana asub alaikan itu mudhari eta naon nasibun amil nawasib walam yatasil barin teges antal bi akhiri kana akhirna ieu mudhari naon syai'un alif dhamir tasniah wa dhamir jama ya mupada muannats muthabah wa ama alif jeung pun ari huruf alif patakunu ta eta kabuktian itu huruf alif alamatan eta jadi ciri linas pikeun irob nasab fil asmil khamsati dina isim 5 nah wari contona ro'aitu abaka ro'aitu ningali kuring abaka ka bapa anjeun wa akhoka jeung kadulur anjeun wa majeng contoh asbab nirpan ma dalika kana ila padro aitu abaka wa akhoka wa ama kasratu jeung anapun ari harkat kasro patakunu ta eta kabuktian tu harkat kasro alamatan eta jadi ciri linas pikeun irob nasab bi jami muannats salimi dina jama muannats salim wa ama yau jeung anapun ari ya patakunu ta eta kabuktian tu huruf ya alamatan eta jadi ciri linas pikeun irob nasab bitasniyati dina isim tasniah wa jam'i jeung dina jama mudzakkar salim wa mahad pununi jeung anapun ari ngabuang nun payakunu ta eta kabuktian itu ngabuang nun alamatan eta jadi ciri linas pikeun irob nasab fil af'alil khamsati dina fi'il 5 alati anu rafuha anu ari rafana itu lati bisabati nuni eta ku tetepna nun walil khafdi jeung eta tetep pikeun irob hofad salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri al kasratu tegasna kajar kat kasro wa yau kadua huruf ya wa patatu katilu harkat patah fa amal kasratu mangkana pun ari harkat kasro patakunu ta eta kabuktian itu harkat kasro alamatan eta jadi ciri lil khafdi pikeun irob hofad pilih salah satu mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat pilih ismi mufrad tegasna kae dina isim mufrad al munsorifi nu narima tanwin isim mufrad wa jami taksiri kadua dina jama taksir al munsorifi narima tanwin itu jama taksir wa jami muannats salimi ka tiu jama muannats salim wa ama yau jeung anapun ari huruf ya patakunu ta eta kabuktian itu huruf ya alamatan eta jadi ciri lil khafdi pikeun irob hofad bisalah sati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat fil asmail khamsati tegasna kae dina isim 5 wa pitasnya yang kadua dina isim tasnya wa jam'i jeung katina jama mudzakkar salim wa ma patatu jeung anapun ari harkat patah patakunu ta eta kabuktian harkat patah alamatan eta jadi ciri lil khafdi pikeun irob hofad fil ismi dina isim aladi anu layan sorifu nun teu narima tanwin itulah di isim wali jadmi jeung eta tetep pikeun irob jajem alamatani ari ngabogaan dua ciri asukunu tegasna kae disukun wal hadfu kadua hadap pama sukun mangkana pun ari harkat sukun payakunu ta eta kabuktian itu harkat sukun alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun irob jajem fi'il mudhari dina fi'il mudhari as-sahihi akhirin sahih akhirna
Wa amal hadfu jeung anapun ari ngabuang payakunu mangka eta kabuktosan ieu hadfu alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun irob jazm fi maudhi'aini dina dua tempat. Fi fi'lil mudhari'i tegasna kajina fi'il mudhari' al mutalakhiri anu aya harap pelatan akhirna. Wa fil afali jeung dina pirang-pirang fi'il alati anu rafuha anu aerofana itu lati bisa batinuni eta ku tetepna nun. Oke, insyaallah nyambung kana paslun al mu'rabatu qismani. Wallahu a'lam bishawab.